Sampurasun para wargi sadayana tepang di sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Rebu-rebu laksa ketika bingahan nun Pangeran abdi sadayana sejang ngadangukeun deui piwuruk anjeun. Kukituna mangga dugikeun naon anu dipikahoyong ku anjeun ka abdi-abdi sadayana. Abdi siap ngadangukeun, hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina dangit ieu dibantun tina renungan wasiat anu jejerna mampu jalaran mantena. Dicandak tina 2 Korinta 3 ayatna anu ka-4 dugi ka-11. Ayat luluguna dicandak tina 2 Korinta 3 ayatna anu ka-5 anu kieu unggalna. Sanyana simkuring mah teu boga kasanggupan pikeun ngalakonan eta papancen ti Allah teh. Bisa soteh ngalakonan ngan kukarana pangersa Allah keneh nu maparin kamampu kasim kuring. Para wargi sadayana upami urang nyoreang mangsa katukan ningali deui kumaha bangbaluh anu tos karandapan teh nu janten berarti kanggo batur. Cantang tos batur mah mampu mayunanana. Jadi mangpaat ke diri sorangan jeung kulawarga teh teu gampang. Komo kanggo batur hese jeung berat. Emutan sapertos kitu teh janten panghalang ngawatesan urang kanggo ngalayanan. Rasul Paulus dina seratna kanggo jamaah di Korinta masihan kasaksian anu kacida endahna. Saleresna anu masihan kamampuhan anjeunna sareng batur sapelayanana teh sanes karena anjeunna mung Allah kumanten. Saur Paulus, kamampuhan kami teh jalaran Allah. Laras pisan cariosan eta teh Paulus teh leber wawanena oge pinter jalmina teh. Namun laku lampah kajahatan zaman Paulus teh nu teu acan tobat dina waktos harita masih nempel keneh. Sabab situasi atanapi kayaan sosial zaman harita. Kakristenan teh janten hiji batu hahalang. Namun roh nu ngancik dina diri Paulus langkung aheng, langkung ageng batan roh naon wae oge. Roh eta anu ngahudangkeun harepan nu ngamampuhkeun Paulus jeung batur sapalayanana ngawangun jamaah Gusti. Nya Gusti ku anjeun nu damel dina dirina. Carita eta teh ngajak urang ningali ka Gusti ngeunteung ka Kristus. Upami urang masrahkeun diri kanggo ngalayanan boh di jamaah, di gareja, di tengah-tengah masyarakat, atanapi ngalakukeun hal kamaslahatan kanggo nu sanes. Salaresna anu damel teh sanes urang, namung Allah kumanten. Ulah ngarendahkeun diri sorangan, ulah sieun yang harepan hahalang, sanggakeun ka Gusti anjeunna nu baris midamel. Urang mampu jalaran anjeunna. Mung sakitu panglanyepan dina dangit ieu mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Hatur nuhun Pangeran, anjeun anu parantos ngemutan ka abdi-abdi sadayana yen anjeun anu aub didamel dina diri abdi janten abdi tiasa ngalayanan di mana wae abdi ayana oge abdi tiasa mayunan naon wae margi anjeun aya di lebet abdi sadayana. Hatur nuhun Pangeran,
panada ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Yesus Kristus juru salamet abdi sadayana. Amin. Mung sakitu panglenyepan dina danget ieu, ulah hilap like, subscribe sareng bagikeun kanu sanesna. Margi ngalangkungan hal eta para wargi sadayana tiasa ilu biung ngamasurkeun dina Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.